mangsa libure yen durung aliran siti aliran siti menangi aja nangis aja nangis Lady kersani pangeran yen sirah kudu lakoni sengsara amat asih yo mas lan malas asih kaget kunirakan ningali kaget kunirahan ningali Prabu Panudewanata Arya Widura Semar Astra Jingadawala kaget ningali ieu anu neme sumping patih utusan ti nagara Paranggubarja nyata patih Kalasrengilan Kalabadra kairing ulat dia bala tamtama kunirahangan dika weh ulah kaget Prabu Panudewanata unggawa kula anjeun apa kangaran kaula memang anjeun Prabu Panudewanata aya tah saha ieu adik kaula Widura Widuri teh cing mana teh ka mana karep aya cepot pundenna kula ai ka mana karep sia peke kayaknya gerak Pak ka bapak nyebut sia mah lain hari deui Pandu kelanan ari anjeun saha ngaran kaula Pino Kalasrengi Sarengi cenah Kalasrengi eta teh anu asem teh geuning asem nu baruleud lain dia ngomongnya ke mana karep ngomong ngejanya mau ditejampe dudungan ngomong milu ngomong oh baru kana wah yuri bener aing di mana di negara Paranggubarja mun teu salah mah di negara Paranggubarja teh rajana Kalaruci baheula iya kudu make jeung ditanya deui mangkelung model kieu dina harti geus boga dosa anjeun Panudewanata rumasa anjeun geus nandasa ramana Gusti Prabu Kalagubarja ti nagara Paranggubarja memang kalau rumasa tapi da puguh salah manehna ya sanajan bari ti kitu
kaula pancen tisang Nalendra pikeun metik pati ngaran nyawa andika sok haja urang perang giringan perang teh gimana giringan perang Sabdasari Gunung oh iya gimana perang Sabdasari Segara neng pada suka permuana anak menak tunggal anak menak kamana karep ngomong teh jadi cinakna anjeun aing dek males pati kudu ka bawah hulu anjeun ayeuna Widura tetahan nafsu ngagajleng ka payun pajar talelo mawala Kang kagila wis kena dihin dinasti tersayang wis kena dihin dinasti tersayang widih kalah serangi ya saya Kula Widura entong make jeung nangtang lan si kaula Raka Prabu sok jeung kaula urang bito tamak kurang ajar kaula mawa sajumlah ulah dia bala tamtama nah kaula teu mawa sok hayangnya urang buktikeun dina waktuina urang ngajar roboh dadamu rontok igamu coba sawa maju urang ngajar gajar sawa suka digaji yang aing siapa entong make jeung dunungan aing sok sia da aing wanieun sok sia kira-kirana aing wanieun ka maneh teu ih naon itu maksud teh eta pikirku sia wanieun teu aing ka maneh lain ieu maksudna silaingna naon aduh mun alah butak pisan aing balat kawin-kawin cing sakola heula kitu meme gelut teh ah nya walau dia bala tamtamati parang gubarjah oge pasukan Panudewanata anu ngiring kaya tempat parantos perang campur kayanana wah maju praja maju ulah harap teuing ujang amun teu sangka teh ngeleuyeuk kumaha geus ieu aing haling ka teu haling pak tong pipulun kana urusan politik kalau tok itu nyingkah nya yuk dulu yuk modar sia acan ujug-ujug modar biheung teuing siling heula tegala rahasia sok deuleu wah sok sia sok didengkek sia ku aing yuk sok sia iya dulu pageuh dulu dengkekan aing mah nuhun musuh nepi ka kieu aing aduh mun lempeng pisan aing beungeut hareupeun bujur si jurig aduh kurang aja naon kahakanan sia teh nepi ka pengar-pengar teuing elah aing teh atuh ngapa ge jamu mede terus le heueuh coy samanya jamu kancing maju siap aja tubuh
singkil kulajar maju ya Widura dipun balang nanging Panudewanata sakilat ngarawel ieu Widura anu kaleresan tetebih ti Panudewanata piragrageunana. Alah aduh nuhun Raka Prabu. Aduh agan salamet cepot alhamdulillah dola naon tingali euy salamet deuleu nuhun Gusti diberik abdi ya tidagor dugi ka panjang irung abdi nya dah sia tiba retona panjang deuleu gitu-gitu wae dijieun omong sia mah budak sekolah ge nyarahoeun siling geus panjang modal teh dijieun modal hareupeun dunungan teh pake musafir dipake musafir kesempatan eta aling Widura urang panah eta mangkluk mode kitu rasakeun denawa kalah serengi moal sarubaka bisa mutuskeun jiwa raga anjeun oge ngaburak-barik ulah dia bala tamtama anjeun lintang ti ieu pusaka lajeng wae ieu Panudewanata ngangkat gonewa lan nyabut panahna rasakeun kurang aja. Siluman silumin ti nagara Paranggubar jadugi ka paburantak anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngaler wa mukanana ieu panah Panudewanata panah pusaka nagara aduh tobat ampun tobat Patih kalah serengi lan Senopati Kalabadra kasamar pusaka hengang masing pati tumakaneng perlaya tubuh aduh Gusti junungan abdi mah
lamun hirup deheula sakedap Gusti abdi bade amanat. Amanat naon atuh bari oge. Gusti teu sangkanya ayu suasa nu nguburkeun ayeuna mangkaning Mang Ardi parantos mangot. Nya, Musuh rek kewalungan gitu. ya hiji deui Gusti Senopati ya aduh Gusti nya teuing cikene bieu cacorowokanna Ari Uswa. Sianya cek aing oge. Mang urang mah ulah dikukumaha. Mending kayak ngagruk kayaknya. Taluk bener akan gitu nama. Urang mah leutik keneh jeung urang teh boga aki jeung nini indung jeung bapa teh sarang-sarang ngandalkeun uing. Ya, dijieun rancatan mah. Uing teh dijieun rancatan, wacak teh oge uing mah ulah dikukumaha. Nah tuh sia tadi ai tadi wani kaing. Ai tadi mah da loba batur. Watir akan rek meunang gitu. Lajeun wani sia mah loba batur eta teh teu konsekuen teu nyatria teh kitu teh. Teu nyantana sia kitu balik ka beji kitu. Balik atuh ongkosan. Waduh eta ka musuh minta ongkos. Lain ke dalam masa piring. Coba teh kana kulit beungeus ya. Kalian minta ke lebaran. Heeh. Untung. Dihirupan ge untung gitu. Dihirupan ge untung sia. Sok atuh ongkosna ka dieu da jauh ka nagara uing teh bari sakalian keur meuli beas. Nya, Si orang rek barang penta we ka dia. Ya. Tong borokeun si laing aing geus can gajihan. Aka ge digerak. Kajut kana dugul nya. Sarua we jeung ngajulun keur butak. Gitu. oh gini sarua butak jeung uing. Sarua aya sisi nirana lagi tak tage jadi anu butak dagang termos. Widura kaular nun kula kade sing hati-hati cepot abdi ulan itu kade orok anu aya di luhur batu besi kumaha onam abdi mah sareng pun bapak nalingakeun itu we sing tuang putra nya kitu kulan pinasti kersak yang tumampara barang parantos sereng sepito tamas sereng urang nagara parang gubarnya aya wanoja jangkung gede wanoja denawa anu lumpatan lumpat sakalumpat lampet nah kaulanun tulungan manusia bau-bau urang manusia dah dola dengekeun aya jurig deui bau-bau terasi cenah lain bau manusia ai manusia bau gitu Bau lah. Terus kita minyak. matak bontong darah raek geuning manusia teh bau Bau sate kelekna bener. pangapunten manusia pangapunten manusia naon sada kunti anak dulu itu aya kelong wewe dari manusia kitu pangapunten manusia kade widi bisi ngadon demit eta teu pino damel kaulanun pangapunten kaulanun Serang di masalasi
ningali ingkang sampun prapta kaget kunira ningali ingkang sampun prapta ingkang sampun prapta ya lawan Dewanata Raja Astina oge Widura kagetan ningali iya aya wanoja jangkung gede sihungan kakasina Batari Durga ya pangapunten Satria Prabu saha anjeun di mana reka mana sahaya lain dewala tinggali susu namun nur gitu jongkung badak bebeng BKY kayak gitu tinggal ada jika Imas Dede gitu ta ya upami di pesantren ngaran kaula teh Durga dur bedug nanti dulu Durga laras Prabu Panudewanata kaula teh dina waktu ayeuna sejari mun tulung wireh dina danget ayeuna kaula teh jeung masyarakat kaula di Seramangumpeng nyaeta Katarajang diserang ku gajah malahan aya gajah anu panggedena eta sihungna gadingna meniseukeun gede barina sakti nu taya papadana panah sagarupa panah oge teu memper nah mending ngadeureuleung kitu euy nya lamun jadi sinen teh mah euy duh si geureuleung ngaranna ge heuh oh jadi anjeun trek menta tulung laras Prabu Panudewanata hari itu saha nu diiket ngiseupan wae nah atuh ieu teh nah aing teh kudu bolotot aing udah bakat ngiceup jelema mah eta mah bogoheun mah ka dewek ngiceup biasa pajar keur ngiceupan tobat teuing itu nu hideung mah kejeng kulat kelet sagala eta bapa di meuni beberenjen kolot-kolot cucu ngik sia geus tong mana karapa deuleu suudon teh tulungan di mana gajahna pinas dikesak